Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa ruwiya sareng parantos diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana ari Kangjeng Nabi Muhammad eta qala parantos ngadawuh la yastaghfiru pastina pangnyuhunkeun pangampura lil mar'ati pikeun pirang-pirang awewe al-muti'ati anu taat li zaujiha kacarogena saha at-tayru pirang-pirang manuk. Jam'u ta'irin ari ta'ir eta jamana lafat ta'ir. Mislu sahibin wa sahbin saperti lafat sahibin wa sahbin sareng lafat sahbin wa raqibin sareng lafat raqibin wa raqbin sareng lafat raqbin bil hawai di awang-awang. Jadi bakal pangmintakeun hampura manuk ka istri-istri anu taat kana janten carogena. Wal hitanu sareng lauk cai sami lauk cai panyukunkeun hapunten ka istri nu taat. Jam'u hautin ari hitanu teh eta jamana tina lafad hautin wa huwa sareng ari khitani atau lauk cai al azimu eta langkung ageung minas samaki tina lafad samak. Jadi lafad hitani teh langkung ageung tinimbang lafad samak hartosna sami lauk. Wala alal muradu sareng anu mudah-mudahan anu dimaksud ieu teh aamu anu leuwih umum bil ma'i nu aya di cai atau nu aya di perairan. Wal malaikatu sareng pangmentakeun pangampura oge malaikat bisa ma'i nu aya di langit. Wasyamsu jeung matahari oge menta pangampura wal qamaru sareng bulan madamat dina salagina langgeng atau istiqomahna ay muddata dawamiha tegasna mah tina istiqomahna eta istri fi ridho jaujiha tina aya karidwan carogena. Saya selama istiqomah taatna kana janten caroge maka manuk, lauk, malaikat, matahari, bumi pangnyungkeunkeun magfirah ka Gusti Allah pikeun eta istri. Kana bi Bagdadin kabuktian di negeri Bagdad dicarioskeun di negeri Bagdad rajulun aya hiji lalaki mutajawijun anu ngawin ieu lalaki bibnati ammihi ka putri nu janten pamana. Wa kana qad ahada sareng ngajangjikeun ieu lalaki ka eta istri teh ka bintu ammihi alla tajawaja yen ta moal ngawin ieu rajul alaiha ka saliyana eta putra pamana. Jadi moal nikah kanu ka wanita lain. Fajatu maka datang hiji awewe ka eta rajul fi ba'dil ayami dina sapalihna waktu ila dukanihi ka tokona. Carioskeun mah tos berjalanna waktu sumping hiji istri ka tokona eta rajul.
wasaalat tu sareng nyungkeun ieu istri karojul menta ieu istri karojul ayat tajawwaja biha supados ieu lalaki teh ngawin ka eta istri. Fa baroha maka nyarioskeun ieu rajul ieu salak lalaki teh ka eta istri nu datang ka tokona biahdihi kana janji-janjina ka istrina ka bojona bahwa anjeunna rek satia moal kawin ka istri nu sanes ma'a ibnati ammihi kana janji ka nu janten putri pamanna. Faradiyat maka samangsa nguping caritaan eta maka istri berpandangan ridho tuluy ridho eta imro'ah min huti rajul fi kulli jum'atin dina saban-saban Jumat yauman kana sapoe wios cenah sanaos gaduh istri oge abdi mah wios tina saminggu sahari weh keur diri abdi kitu maksudna mah. Patajawajaha maka ari syaratna kitu mah ngawin eta si pameget teh ka istri anu enggal jadi istri kadua. Wastamaro sareng tinggal eta rajul tumetep eta rajul ala zalika sarta eta istri kaduana sama niata asyurin dina 8 pirang-pirang bulan 8 bulan linggih weh sareng eta istri. Fan karot maka di lain carita ingkar kesel meureun istri nu kahiji margi ieu suamina can uwih wae teu uwih-uwih wae maka kesel ieu istri alaihi ka eta rajul kasarogena bintu ammihi teh tegasna mah putri paman eta rajul kesel tah wa arasalat maka ngutus ieu istri nu kahiji teh jariyatahu ka amatna ka pembantuna ditanduru supaya nalungtik supaya nalungtik nilarian ila ayeuna supaya uninga pikeun nguningakeun ka mana yadhabu inditna ieu carogena tos 8 bulan teu uwih teu aya kabar. Fadhahola maka asup ieu pembantuna istri kahiji teh baitan kahiji imah fasalat maka naroskeun itu amat pembantuna teh anhu tentang caroge dununganana jirona ka tatanggana faqul maka nyarios eta tatanggana ka eta amat qad tajawaja teman-teman geus kawin suamina majikana teh fa akhbarat maka saparantos nguping kabar kitu maka ngabarkeun ngabejakeun saha ajariyatu ieu hamba sahaya teh sayyidataha ka dununganana istri nu kahiji teh bidzalika kana eta kajadian bahwa suamina terus kawin deui. Faqalat maka nyarios ieu sayyidah ieu istri nu kahiji teh la takhbiri ulah ngomong anjeun hai amat ahadan ka sasaorang oge saha wae oge falamma mata maka nalinga ngantunkeun sahas ar-rajulu lalaki suamina arasalat maka ngutus saha bintu ammihi teh putra pamanna teh caroge nu kahiji teh jariyatahu ka pembantuna bihomsi mi'ati dinarin kalawan nyandak artos 500 dinar. Wa qalat sareng nyarios ieu sayyidah ka pembantuna izhabi indit anjeun ila jaujatihi ka pamajikan caroge kaula anu kadua teh wa quli jeung bejakeun ku anjeun azama muga-muga ngagedekeun saha Allah ngagungkeun saha Allah ajoroki gitu
karena ganjaran eta istri kedua teh fi fulanin dina jadi istri si fulan suamina teh fainahu maka sanyana eta rijal eta mata parantos maut wataroka sareng anjeuna ninggalkeun warisan sama niata ala dinarin kana 8.000 dinar sabatan libnihi 7.000 dinar keur putrana wa alfan sareng 1.000 dinar eta kerduaan keur istrina teh baini 500 dinar keur kaula wa bainaki jeung 500 dinar keur istri nu kadua. Falama akhbarat ha maka samangsa nyarioskeun ieu amat ka istri kadua perkawis peninggalan carogena bidzalika kana eta kejadian dafaat maka masrahkeun dibalikeun deui ieu naon teh ieu harta teh 500 teh laha ka istri nu kahiji warokotan terus maparinkeun hiji surat artosna diuihkeun terus anjeunna ngadamel surat dipaparinkeun tah ka pembantuna teh supaya dipaparinkeun ka nu janten tuanna waqalat sareng nyarios ya istri nu kadua idfa'iha kudu masrahkeun anjeun ila binti ammihi ka istri anu kahiji faidan maka kaget pihak dina eta surat teh baro'atun ari lulubaran terbebasna lahu ka eta rajul minas sodaqi tina nganafkahan istri nu kadua. Jadi dicarioskeun na surat teh bahwa abdi mah terbebas tina nafkah nu janten carogena kumargi sesuai perjanjian baheula sareng carogena teh istri kadua teh perjanjian lamun ngawin abdi teu kedah nganafkahan sabab anjeunna seueur artos. Walam takhud sareng teu nyandak istri nu kadua minha tina eta nafkah sayan saeutik oge. Wa takisahna sapertos kitu. Wa ayyuma mar'atin awewe mana wae asot anu berbuat doraka ya awewe jauh-jaha kanu janten carogena fa alaiha maka eta awewe tetep laknatullah kenging laknat Allah wal malaikati sareng laknat malaikat wan nasi sareng laknatna manusia ajmaina sadayana. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wallahu alam bi muradih.